ما زمزم الحادي وما ثارنا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأقربين والأولياء والشهداء والصالحين ولكل وصف كل خصوصا إلى حضرة وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب وأهل بيته وذريته ومن يعمل على نشر هذا الكتاب لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kaucapkeun Sayyid Abdullah rama Kanjeng Rasulullah dina sasih kagenepna Siti Aminah bobotna kuramana dipiwarang angkat ka Syam nyari barang balanja keur garehana bilih aya kapalaina. Nah, kaucapkeun dicaritakeun bahwa Sayyid Abdullah nyaeta Sayyid Abdullah teh ramana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina sasih kagenep bobotna Siti Aminah nya nuju Siti Aminah bobot genep sasih Sayyid Abdullah angkat ka negeri Syam. Ta eta teh
sabada dipiwarang ku ramana atanapi ku eyangna Kanjeng Nabi saha Abdul Muthalib teh supaya balanja yang gerha teh garwana istrina itu gerak init Abdullah tak kumaha ye parentahna Abdul Muthalib ngadauh hei kaputra den Abdullah kaputra wayahna maneh teh indit ka negeri Syam mawa duit eta geuning pamajikan geus ngalaka 7 bulan maneh meujeuhna balanja meuli beas jeung mentega meuli gula meuli korma ieu duitna ti mama pamajikan maneh teh bisi aya kahayangna cek Abdul Muthalib akina Kanjeng Nabi niwarang ka Sayyid Abdullah Abdullah nam geura init ayeuna mah ayeuna indung pamajikan maneh teh geus menuju kana 7 sasih wayahna init balanja nam tuh ka negeri Syam ulah poho meuli beas persiapan jeung peralatan bayi naon deui mentega gula korma jeung naon pokoknya jeung persiapanana ngaran-ngaran ke ngalahirkeun nya dengan saukur katuangan hungkul tapi jeung perlengkapan bayina ayeuna mah deukeut nya lamun di Kadungora mah deukeut untuk kudu nyebrang negara nyebrang negeri kecuali lamun baheula mah nya model Garut model Kadungora we mobil teh pan saeutiknya jangkauanana atanapi jumlahna teh eta lobana anu laleumpang urang mah ayeuna mah geus loba bahkan angkot oge geus rada teu payu kusabab loba motor ayeuna mah jeung boga mobil pribadi ieu mah kapungkur Sayyid Abdullah kudu inditna perjalanan jauh ka negeri Syam ti Mekah ka Suriah atanapi ka Palestina nya ka daerah dinya jauh pisan nyala jeung Sayyid Abdullah angkat ka Syam negeri jauh diiring ku rencang-rencang onta sababara pasang sadayana nya lajeng we Sayyid Abdullah angkat we ka negeri Syam anu mana eta Syam teh nya tadi teh negeri anu jauh anu mana ngiring oge direncangan ku barayana ku babaturanana onta sababara pasang persiapan mungkin nalika tos aya seur barang ke barangna disimpan dina onta nya terkadang deh si ontana kusabab lamun pinuh barang mah urangna nu numpak onta atanapi pemilik onta sok leumpang ditungtunnya nanging salebeuting angkat manahna munggah ti belat wantu nilar nu keur bobot eta anu janten abot ngan antara ieu keragu-raguan dina hatena Sayyid Abdullah di sisi lain ieu teh nya persiapan jang nu bobot ngan di sisi lain
kaabotan kaberatan sabab ninggalkeun anu bobot ninggalkeun kakasihna ka Siti Aminah nya dumasarku kacintaan jeung kadeudeuhna ka Siti Aminah eta nu janten abotna berat pisan ketika ngalengkahkeun sampeana. Ayeuna Sayyid Abdullah keur mulih ti Syam pupus di Yasrib. Yasrib teh ayeuna mah Madinah. Sayyid Abdullah keur mulih ti Syam pupus di Yasrib di Madinah. Kaucapkeun Sayyid Abdullah ti negeri Syam nuju mulih dongkap ka negeri Madinah di Yasrib teu damang payah di wargi anjeunana Bani Najar katelahna kenging dua sasih campleng tedamang nawuh majeng geuleuh teuing eta nalika entos balanja mah ti Syam teh dicandak we tapi mulihna menuju ngalangkungan ka negeri Madinah da teu apal ku kersana Gusti eta Sayyid Abdullah ku teu damang teu kireum-kireum geuningan eta teu damangna selama 2 sasih campleng 2 sasih campleng 2 sasih lilaana anu mana ieu 2 sasih teu damangna teh nya mata kitu ge payah pisan ku kacapean mah ku ngemutan mah nya eta tungtungna nya Sayyid Abdullah diurusna di bumi wargina nyaeta Bani Nazar katurunan Nazar di Bani teh Nazar lamun di Garut mah Bani Nuryayi atanapi Bani Nur Hikam jadi katurunan ya Syekh Nuryayi nya atanapi Kyai Mama Nur Hikam atanapi Mama Nuryayi aya Bani teh katurunan ti Mekah pada ngabujeng wargi-wargi sararumping nanging satacana ketang tidinya ngintun utusan karamana ngawartosan ti Mekah pada ngabujeng wargi-wargi sararumping nanging dihin pinastina didinya tapal adamna pupusna Sayyid Abdullah ramana kakasih Allah Abdul Muthalib sedihna taya gesan papadana sedih emut kanu tilar hawa tos kanu ditilar tos kitu nya anu di Yasrib nu di Madinah ngutus ka Makkah supaya ngawartosan yen Sayyid Abdullah teh nuju teu damang jeung da geus
waktu na didinya tapal Adamna. Aduh nya tapal Adam maksudna kumaha tapal Adam teh ente kieu ente rek tapal Adamna rek di mana wae maot didinya. Contoh tapal Adam teh mawa naon taneuna lah minangkan mah saripatina ente teh dijieuna teh saripati ente dijieuna misalnya Ariel ya di Papua tah tapal Adamna tidinya rek sakumaha ente cicing lila di Garut tapi geus waktuna maotna di Papua mah ente maotna di Papua rek kumaha carana we perjalananna nya da teu saeutik geuningan aya loba jalma anu ngumbara ka Jakarta ya mah puluh-puluh tahun teh ngadon liburan ka Garut eta teu gering teu nanaon maot itunya loba kaceritakeun eta teh tapal Adamna teh di Garut gitu. Nya weh Sayyid Abdullah teh pupus kalintang sedihna nu janten dramana nyaeta Sayyid Abdul Muthalib sedih anu teu aya hinggana sabab nu janten putrana ngantunkeun tilar di alam dunia. Tilar teh hilang atanapi meninggalkan. Tilar di alam dunia oge hawatos ka nu ditilar ka nu ditinggalkeun saha teh Siti Aminah. Deudeuh teuing nalika tuh bobotna genep sasih menuju kana 7 sasih nya eta Kanjeng Nabi mah tos teu gaduh rama eta salajengna malaikat pada mundut ngurusan ka Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ahli langit ka Gusti Allah ngajerit wirehing Abdullah pupus putrana saha nurus. Ieu malaikat pada demo ka Allah aya demo sagalanya ku jumerit ieu kakasih sadayana kakasih rahmatan lil alamin teh ieu saha nu ngurus ceuk para malaikat teh. Malaikat pada mundut hoyong mulung hoyong ngukut margi aringgis kalantar sarehna ramana tilar. Eta para malaikat pada hararoyong sadayana hoyong ngurusna ku malaikat sabab inggis sieun Kanjeng Nabi ke kalantaran terlantar atuh urang mah naon sababna eta ramana teh tilar tos ngampunkeun. Kumaha cek para malaikat timbalan Kang Maha Suci cek Allah timbalan Kang Maha Suci hesa kabeh abdi maraneh sing percaya aing nu leuwih kawasa. Kumaha Allah nembalanana ngawalarna kumaha
Sakabeh abdi-abdi malaikat, kalem, tenang, slow. Marane sing percaya, da aing nu leuwih kawasa. Nya, nu maotkeun nu hirupkeun saha nya aing teh. Komo ieu urusanana jeung kakasih aing, cek Allah teh. Allah mah jeung nyebut slow segalanya. Nyantai. Mun ku bahasa urang mah aing moal ngawakilkeun, aing moal mercayakeun ngurusan kakasih aing, ngaraksaka memet aing. Ngurusan kakasih aing, ngaraksaka memet aing, moal aya nu leuwih penting tibatan asuhan aing. Masya Allah, hebat nanya. Kanjeng Nabi mah langsung diurus nage ku Allah, geus tanggung jawab Allah. Tingali hebat nanya, hebat dahsyat pisan. Mataknya ku Allah mah segala sesuatu nage pan pasti terbaik, pasti alus mungguh Allah mah. Ketika ku ukuran manusia Sayyid Abdullah dicandak nyawana teras Sayyid Abdul Muthalib sediheun karena kamusibahan nya. Tapi di sisi lain ku Allah mah enggeus urusan Allah eta mah babang geus sarena geus peuting. Sok udang. Tah ajeg. Nah, gitu. Ajeg sing ieu. Ulah kieu ajeg tah gitu. Poho deui si babang mah aing mah. Naon teh? Geus cicing malaikat aing mah moal ngawakilkeun sabab teu percaya ka makhluk mah. Aing yeuh nu ngurusna oge. Sabab ieu mah kakasih kamemet. Kamemet teh naon atuh kamemet teh? Kamemet, babang teh kamemet, Bang. Sudang babang. Tungtungna nya sok sanajan eta malaikat punya niat baik hoyong ngurusna Kanjeng Nabi ngan malaikat cicing heula kalem we slowly kami aing ngurusna cek Allah teh tah kitu geuningan babang. Anu salajengna mukjizat Kanjeng Nabi ti kaping hiji sasih kasalapan dongkap kawenginakeun. Sasih salapan dinten ka hiji. Tunduk kasep. Dina salabatna bobot wallahu a'lam bissawab. Allahumma inni sauda'tuka makaratuhu fadudhu ilayya innal hajata ilaih. Allahumma inni sauda'tuka makaratuhu fadudhu ilayya innal hajata ilaih. Allahumma inni sauda'tuka makaratuhu fadudhu ilayya innal hajata ilaih. Muhammadun basyarun lakal basyari bal huwa kal yakuti bainal hajari. Kanjeng Nabi manusia sami manusia benten sareng manusia nusa biasa mira hargana dibandingkeun jeung intan hargana. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala
عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك